Abdi Gusti nampi kana pembagi salira. Kalayan nyuwun katampi sema pangebekti kahunyupan jenengan Sri Paduka. Pupu dening ati semaheun abdi sapangeusi nagri, hamba-hamba sapangeusi nagara ngeran. Pujas tuti sampean ditanya. Hatur nuhun Gusti Prabu. Kali perkawis naon. Tina naon rupihal kalepatan. Muga ageng sawacukup lumur jemarhapun tena anu kateda ngeran. Tina soal kasalahan leres. Kumaha teh lah. Ari urang pada saling maklume. Urang pada saling hampura. Da urang teh sanajan awak orai ari hate mapan manusia. Semohon atuh. Hari manusia teh cicing dina hiji martabat. Sok kabeneran jeung sok kasalahan. Lain malaikat salah wae lain setan. Ku hal eta kewas tur pantes. Lamun urang ayeuna papada manusia saling hampuranya leres. Ulang ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar. Sugih ku pangarti. Kaituna ngarasa aing pangbenerna. Sabab lamun jelema ngaku bener eta jelema rek salah. Atawa lamun jelema ngaku soleh eta jelema rek salah. Tapi sabalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh. Leres. Nu matak geura posisikeun jiwa yen urang teh bobolong. Hartina tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan. Samenit ganti sajam robah, janji isuk rajeun tara kapake sore. Di mana geus aya dina pangakuan eta bakal genah tur tumanihna hirup. Moal aya rereged anu nyangkaruk dina kolbu, ngajengjen dina angen-angen melit ngait ngaruruhit. Moal aya muatan goreng dina hate jeung moal aya panyakit dendam. Sabab lamun urang ukut ka dendam, ka benci jeung kasulit hati. Hiji ngabahayakeun diri pribadi. Kadua bakal nyelakakeun ka batur. Nya leres. Nu matak geura nyaahan deudeuhan ulasan asihan urang ka batur. Nya sangkan balikna deui ge kitu ka urang. Lamun urang hayang dipika nyaah ku batur geura nyaahan. Lamun hayang dibageuran ku batur bageuran heula batur. Ulah carekeun. Lamun hayang dihampura ku batur hampuraan heula ka batur. Da sagala rupa oge kuma urangna. Baka balik deui ka urang lir ibarat maledogeun bal kana temok balik deui. Sabab cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakim nadiri. Nya leres. Nu matak geura hampuraan sok ka batur. Supaya genah mernatur tumaninah ieu jiwa teu ngamarudah. Metelo bating musuh. Pepatah mengatakan cenah 1000 babaturan kurang kene. Hiji musuh loba nya leres. Sok buktikeun ku anjeun. Di kampung we anjeun boga musuh saurang. Boga musuh sakampung da lengkah teh jadi heureut. Asa herse ngalengkah teh jadi heureut jadi gejeud. Ini kaluar sieun papangih jeung musuh. Dina pangihna sieun pasea gelut. Dina gelutna sieun eleh.
dina sosorangan sieun di bongohan sieun kecerak alat itu kan tuh cacak boga musuh hiji yaklah tong boro-boro boga musuh boga hutang ka tetangga teu dibayar-bayar da heureut lengkah teh yaklah eta ge anu teu kandal kulit beungeut asa era ngaliwat ge nyali yaklah da lolobana mah geuning ayeuna mana boga hutang teu leuwih galak teu nagih ditagih teh kalakannya ditagih teh kalakah ngancam ketika minang dilapurkeun eta sangkan dilapurkeun padahal wajib bayar hutang mah ya eta nya leres tuh cacak boga hutang tuh lamun boga musuh nu matak supaya teu boga musuh di alam dunya urang kudu berehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ya eta lah nya komo pan urang mah aya moto silih asah silih asuh jeung silih asih ulah dipake slogan wungkul teh laras urang mah pan boga karuhun Siliwangi artina Siliwangian Silisengitan Siliwangian teh kunaon ku akhlak-akhlak anu hade gerak kasurupan anjeun ku Siliwangi jadi urang teh bener bagerebek gitu hayang nog lain lain kudu kakauran lain kasurupan Siliwangi teh lain kudu gagauran hayang nog jurig teh mah cacakar ini lain hayang pak jo cacakar we aing mau aing Siliwangi bari cacakar hari jabak parukuyan panas jeung hayang yakul sagalan maka jeung hayang nog di mana mau hayang nog kayak sate marangi ini kan ya da teh mah jurig gigituan mah dan nu kasurupan ku Siliwangi mah tadi teh ya welasan asihan ya kula-kulaku anu hade bersih hate tak eta nu kasurupan ku Siliwangi mah lain gagauran leletakan gagerebek nih wow dan lobana nu kasurupan teh bohong teh lobana mah bohong tapi leres teh aya nu kasurupan aya lamun yakin mah ngan lobana mah boga babaturan baheula pamajikanana datang ka imah tulungan cina salaki kaula kasurupan di imah acak-acakan kursi awut-awutan pan bah jamrong cenah itu teuing kasurupan kunaon cina teuing kumaung kunaon datang aing ka imahna bener di imahna na kergagauran kergagauran wah diacak-acak kebeneran ari imahna teh bilik teh dikoetan tuluy aing teh ditanyakeun kunaon cing teh mimitina kasurupan tadi cina aya nu dagi bangemo ka dieu ya kaharti we ku aing bos aing ka jero keur ngagalawan teh dengkek ku aing eureun sia kasurupan hayo we kikituan dengkek ku aing tenang hutang mah dibayar ku aing nuhun goblok goreng ku bingung kasurupan nyata si David duka pade meureunna mung bayar hutang nyata ya leres tuh da lolobana mah bohong teh nya leres nu matak ieu urang tingkatkeun di budaya urang budaya api titih rintih nastiti tur ati-ati saban wanci mawas diri saban mangsa mariksa rasa mun mipit kudu amit mun ngalap leres kudu wawuh jeung tatangga kade di mana boga duit paleleuwih tingali tatangga bisaya tatangga nu teu dahar nya eta leres dan nu ngahobongkeun agama teh lain anu tara salat wae lain
nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara init ka Mekah wae lain anu tara tahajud tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin, aya anak yatim digigireun urang, diantep nepi kalaparan, ta eta jelema anu ngabohongkeun agama teh. Beres. Nu matak sing aya manfaat ta urang hirup di dunya. Moal naon itu bangsa urang bangsa urai ngomong kieu? Naon? Bangsa buta bangsa siluman ngomong kieu. Naon teh nyeros kieu? Dengekeun. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hate. Gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidhoan mantenna. Leuwih hade jiga urang ayeuna awak orai tapi hate jelema jeung tibatan awak jelema tapi hate orai. Dengekeun Ben. Urang contohan ku urang cokot yen urang teh salaku orai bisa kalakuan jiga manusia sabab naon kalakuan urang ada loba dicokot ku. Jadi luar leor tebuguh pamadegan ya leres ngumatak sok urang contohan ku urang ayeuna meeraeun manusia nu jiga orai teh da loba tong boro rakyat biasa pejabat kayak nama loba nu jiga orai luar leo jadi pejabat teh lobana leres mentingkeun diri pribadi na apan tungtung nama jadi pejabat teh leres mukmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat tah lolobana teh orai kadut teh kitu teh nya hayang seubeuh sorangan Ya. jadi pamimpin teh mukmak mengpengker mimpin mengpengker aya kakawasaan dipake ngagunuk-gunuk harta dipake ngagunuk-gunuk harta kakayaan nu tungtungna nu nabeuh nu ngampar nu seubeuh nu lapar nya leres nu matak jadi pamimpin teh kudu mineng gara sok ulin ka kampung ka padesaan lain dina kampanye wungkul ulin ka kampung teh lain keur butuhna wungkul ulin ka masyarakat teh ayeuna geus jadi kudu mineng uriling ka tepi kuring bisi aya rakyat anu teu nyatu leres narek geunah urang ayeuna geunah-geunah dahar difasilitasi ku nagara anu sakieu geunahna tapi masih kena aya rakyat urang anu sarena di kolong jambatan. Sobi. Waduh tuh nu matak jelas jadi pamimpin teh kudu kuboga pamadegan ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna Gitu pula. nya leres istimewakeun rakyatna ulah nganggap rendah ka rakyat teh datangan pejabat dihanap pejabat pusat pejabat provinsi kudu mineng ngadatangan pejabat-pejabat tu dihanap dah hakikatna mah nu bugla rakyat teh lain pejabat luhur lain no saha pejabat nu hanap nu boga rakyat mah Eta. sabab eta anu ngapoe idek liher jeung rakyat apa kana kahayangna rakyat Muhun. eta nu leuwih deukeut jeung rakyat mah pejabatan wihanap lurah RW jeung RT da eta anu kudu dihargaan ku urang dan nu ngabedakeun mah pangkat sabenerna mah bo presiden bo gubernur bo bupati bo lurah bo camat bo lurah kabeh ge sarua dihareupeun pangeran kabeh rekep dangdeng papak sarua naon anu ngabedakeunana kaimanan jeung katakwaanana pangarti anu jadi piwegah kapangkatan anu dipiwegah kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa dibarengan ku rasa iman jeung takwa ka pangeran buat teuing mulia keneh lurah jeung tibatan presiden anu korupsi jabatan menang jelema nya tempo maot mah dibuligir
cekaterangan lakon jitu munapuroda ngali gincing urang teh ka itu teh sanak teh keluarga teh selendang acan diboehan oge kudu hirup mana udah disombongkeun ku sia jabatan harta kekayaan waduh tuh nu mata kudu bener-bener urang kapercaya ku rakyat teh ulah rek hianat kana kepercayaan rakyat nya leureuh gitu teh jadi balik teh tadi ge kana kabersihan hate nya leres gitu teh leres satuluina cobi kula pangna anjeun digingsir linggih teh ku kaula teh kieu ti naon teh naon ti ieu nyaho sorangan pan aing teh tunggu di parut catang dirumpak kalakuan aing teh euwah kalakuan aing teh pandi cap aing siluman orai luar leor tah aing teh hayang ngaleungitkeun eta cap eta pati hiji eta kaduana mengenai keterangan kaula teh tina sebagian kitab dadaek bucu baca aing teh ayeuna teh keterangan naon dina ieu keterangan cenah doa nu bakal diijabah ku pangeran teh di antarana doana anak anu soleh doana anak anu soleh bener tak aing teh hayang anu soleh dah sae kula da nyaho sorangan anak aing kabeh eueuh nu ecreug sarekeun unggul nih barang kelang anak aing kabeh dabongan inungna ge siluman wungkul ya kula dimimiti siluman orai sarua jeung aing siluman buaya siluman maung entok dikawin ku aing tah lamun kawin ulah ka siluman entok sia nah jorok modo eta cucrot di mana wae nih cucrot di mana wae aing keurahat teh cerot kana piring yang urang ka siluman lembing nih kade heeh tah mata aing anak aing kabeh eueuh nu ojreug disakolakeun anak aing ngalawan ka guru tamat kuliah ayeuna mah geuningan ampun ayeuna mah barudak teh ngalawan ka guru aing mah baheula ka guru boro-boro ngalawan sieun kula sakolakeun umpama ajrih baheula mah ku guru teh kuku harideung geus dicepret baheula panggedeuna mah hormat kanu jadi guru teh kumaha ayeuna mah loba murid ngalawan ka guru mata kampur dak ayeuna anjlok lemah ya kula terus santun teh eueuh ta aing teh hayang ngabogaan anak soleh tatanya we aing teh kanu bisa cing teh cing kaula teh hayang ngabogaan anak soleh kumaha meunang katerangan aing ti naon teh bisa cenah anjeun ngabogaan anak soleh tapi aya syaratna naon syaratna eueuh deui aing kudu kawin deui dua kawin deui li syarat mah teh nikah deui kawin deui Allah upami kitu mah abdi gehoyo atuh anak anu soleh euy mah hayang kawin deui itu da ngan kawinna lain ka bangsa siluman kasaha sabab anu bakal nurunkeun turunan anu soleh nyaeta bangsa manusia geuning bangsa manusia jeung manusia ge loba-loba de awewe teh da loba jenisna oh istri teh beda-beda awewe teh teh sakabeh soleh aya 4 kategori opat karakter wanita atau istri kubi hiji-hijina anu kahiji istri padati istri padati nu kadua istri japati nu katilu istri kunti kayak kuntian segala itu anu kaopat mah istri sajati so yo ai istri padati teh kumaha ai istri padati teh tingali padati segala ditarik segala dibawa rek runtah
padati ti gorobak meureunna apa ieu rek runtah rek naon sagala diwadahan nu penting duit da ayeuna lolobana kitu jelema teh nya leres Kupi kadua istri Japati tingali Japati aya dahareun kakara nyampeurkeun aya dahareun kakara ngabekur eueuh we dahareun lingas we cek pepatah macenna cek ieu mah ada uang abang disayang eueuh uang abang ditendang anu katilu istri Kunti tah istri Kunti mah sok nyumput dinu poek bari ciciri hilan nya cingkikik dinu poek nya diciwik malik nyiwit ditoel malik noel jadi pagaweanana dinu poek nyaeta ngadaguan lalaki hidung belang laki patas teh amunnya lalaki hilung bedang lain hilung bedang hilung belang hidung belang nya lamun di robongan macatrik gitulah hidung catriknya nu mana dua nana Kita ku kiri kanan aja. Merukana tiru balupauran kaing loba noron kitu teh. dua nana ge terdaftar Paringan armung balik. Batak dua nana teu balik-balik na sieun. Paringan langsung we. Dupi anu kaopat istri sajati tah. Istri sajati mah nyaeta nyaah ka diri babakti ka salaki bakti ka nagri tekenat muji kahiyang maha suci lamun di sinen malilis jinawi Eta pisan kula. namanya umrah daing teh aya ngabogaan istri anu sajati parantos aya calona geus aing saha calona teh nyaeta urang nagara Pringgandani leres atuh nagara tetangga bener saha kakasihna teh nyaeta Arimbi Arimbi bener ke sekedap Arimi mana? Arimi Ratu Pringgandani anu pikahayang wae. Ke sakedap. Upami telepat papan Ratu Pringgandani teh parantos kagungan caroge. Nyaeta kakasina teh Bima kaula ge apa? Pandawa nomor 2 eta salakina. Da salira teh sieun ku si Bima? Sieun. Aturaha tah berarti maneh tinggalin berita. Salila ieu teh maneh HP dipake naon atuh da sia mah selot wae belegu HP teh selot we sia teh micet we nya sekitar nah lamun maneh hayang apa Bima teh parantos maot Bima tos maot geus maot Bima Allah iraha lamun teh salah mah 3 bulan ka tukang Bima maotna di mana aing cek beja mah maot teh di laut titeulem ke ieu teh ti saha tadina mah kaula teh percaya ieu berita teh ngan sumber beritana anu ditalungtik ieu sumber berita datangna ti manusia atawa jelema anu luar biasa Benang dipercaya, Deng. nyaeta jelema anu beunang dipercaya kredibilitasna luar biasa jadi sumberna teh nyaeta Bima maot teh ceuk dorna saur guru dorna ceuk guru dorna direktur Universitas Jajar Sokalima saha nu teu percaya ka dorna
waduh jadi maot teh di laut di teuleum cenah teuing kumaha aing mah teu nyaho ngan bejana cenah di laut bima maot ieu ceuk dorna Leres. waduh atuh janten rana ari teh rana alaresan lamar atuh ngan teu bisa dilamar deui nah sing horeng lain aing ngungku nu bogoh ka Arimi nah saha ampir raja-raja di Satatar Madya Desa mikahayang ka Ibu Ratu Arimi purung teh nu ngalamar ka Pringgandani Allah kapayunan aing ngalamar mah ngan acan aing jodoh mah maksana kulantaran loba ting anu ngalamar ka nagara Pringgandani riweuh di Pringgandani teh kadang-kadang rahasia lajeng pikeun ngungkulan kaayaan eta Ratu Pringgandani Ratu Arimi nyana kaputusan nyaeta ngadamel cara jeung katantuan naon teh ngayakeun sayembara belabar kawat adu jago aya sayembara saha-saha nu bisa ngelehkeun jago sayembara bisa ngaboyong Ibu Ratu Arimi Allah Beres. saha jagona lah kaulah pada giringan dek miluan daras jagona leres anak Nabi mah saha Gatot Kaca uluh Naham kejem ulu. Gatot Kaca bener wah mau ngiringan lah Naku naon seneta. nah ampun aku kata mah sanes teu bela ka salina sesuruh kojor ka nyawa mah Gatot Kaca teh jelema viral atuh awakna ge teuas saurna otot kalat kawat balung besi tulang baja Leres. da aing wanita kasih ada sia melehan ku pamajikan ge sieun sia mending teh jeung Gatot Kaca ge geuning kayaknya ku preman terminal ge eleh kamari leres Gusti jadi aing rek milu sayembara bari sakalian aing hayang saat Gatot Kaca nepi ka mana adik jayana di aing hah oh saya atuh Gusti punten kaula teu tiasa ngabantosan da aing teh yang dibantuan ku sia ngaririweuh maneh aing hayang menang sorangan di aing hayang menang sorangan ceuk beja mah menang sorangan mah sok pulen sok nikmat menang kesang sorangan mah nu matak aing ayeuna rek init ka nagara Pringgandani bawa pasukan secukupna aing rek milu sayembara belabar kawat adu jago ngalawan Gatot Kaca oh kumaha sia we sumuhun abdi mah kantos ka pungkur Bang Gusti abdi nuju bade ni sampun bojo bade di lapangan Persib aya acara dadakan dari teh main Tanding dadakan. di mana goblok si Persib jeung aya acara dadakan emang Persib teh rombongan kuda rengong Dadakan ke Cisewu. dadakan dari teh Persib teh ngalawan Papua Acara nabuh. nya abdi mah keur di laparan cul heula nongton heula kawin mah tenang Gusti teh diwakilan atau baru terjadi kawin abdi mah neueuh terjadi abdi daripada tepenak di Persib mah Eta mah kitu li. main berat abdi mah ka Persib mah margi abdi mah turunan Nanti ke kolotna. pun bapak Persib bapak mana sumuhun pun biang makomo Gusti ka Persib teh sadayana acukna biru teh nu naon-naon Kamar biru ning di kamar teh dicat biru sadayana spray biru aya poster aya poster Haji Umuh pun biang ngapain ka Haji Umuh eta mah. hari aki maneh pun aki sami Persib hari Nini mah Persija nah da Nini asalna ti Depok deket ke Persija mudah pun bae atuh da ngaranan ngadukung masaha we mun teh naon eta oge da imah ngan abdi mah kitu we Gusti bu Persib maduka kumaha abdi madu kaedanan Modal Badidu ka Persib gitu. model abah didu wala-wala ka Persib teh kitu tah Kitu pisan. nya badidu mah kana bola teh apal bisa Eta mah tuh. gitu cul beas naon aya Persib main teh nya aya aturan beas di bawah lah Persib
Tenang ulah kaleuwihi we. Lan ulah kaleuwihi. Da Gusti mah moal karesakeun. Teu ngaraoskeun kumaha ngepena ka Persib Gusti. Nya. Perjuangan boboh teh tiru ka mana? Eta. Mudah-mudahan Asia ayeuna mah kahiji Juara grup. juara grup ayeuna mah. Nya. Dari pagi jeung Cristiano Ronaldo. Tarepangi jeung Cristiano Ronaldo. Eta. Persib teh walah lamun Persib rek teh bangga kumaha asup Persib ngalawan Ronaldo Gusti. Nya. Ai Ronaldo teh saha? Aduh, Apal. Ari Gusti osok main bola, ara paingan. Jadi tara main bola tuh. Subaro jag-jag. Nah, ada olahraga main bola wae tinju olahraga. Semohon, tapi pan ari olahraga main bola mah komplit kumaha? Dina main bola masuk aya tinju. Tapi dina tinju tara main bola. Iya ya. Dina main bola aya tinju semohon, balebah mana tinggal sok lelut. Saya debuk. Kumaha sia we goblok ah, mun kumaha abdi ge. Sok bukpak. Nya aduh Gusti. Iya. Tanggal hiji teh balik ke Bali main bola sanes ulina meureun teh mah. Bola. Main bola tuh ngelawan Dewata Bali United. Bali United didinya ngelawan Bali United. Nya abdi gue ka itu Gusti ah ke Bali. Apa nabo tengah hiji mah. Itu we abdi mah tenang. Pada izinnya di pada izin. Ya. Ya tuh. Budak anjing kagak nyaho. Aduh, ingin nyaho budak pada teh. Api-api ngalamun. Padahal mah sepi dunia deh. Dina cilina tengah guru punya. Dina cilina teh budak. Gerak tepo. Wey. Ngalieukeun kait. Ngalieukeun kait. Salah kalian. Allahu Akbar. Alah budak. Teh aing kita nyakeun. Saha nu maot anjing. Biasa kayak gitu. Bapak maneh maot ubaran ku tutut. Hakan bisa tutut jeung galengna. Budak ngaulang. Wey. Kait. Dari Bu Selina. Garanya tempo. Nyanggakeun simba pangabaktos Gusti diterima. Lantoh. Itu deket ya kan. Sakitu deket kulan. Alah. Tong dijawab Gusti percuma. Mending meser segon we. Sakinta mah. Bernaon dagorkeun kana huluna. Dagor ku segon. Dagor ku segon cuman cager budegna. Tinggang huluna ku sagon duk salina teh ceret. Keluar kokotorna. Nyanggakeun simap pangabaktos Gusti aya ditarima sedeh. Naonana iya naonana. Naonana jadi. Ada kita merong kain tulung geranya merong. Ini tante. Kayak lah belagu itu kekering ngomong. Geranya gerak tempo. Ayo, jangan malu-malu. Aku menunggumu. Ayo sayang. Ayo. Aku punya 9 nyawa. Ayo gitu. Iya. Merong gitu. Ya merong aing mah nyaho sok lalajo na YouTube. Aing teh apalan atuh. Nampu itu. Sungut siapa bangke? Sungut siapa bangke? Alhamdulillah. Insya Allah. Aing kitu onaman abdi bakal
ngonang ka abdi mah teu naon iraha muludanana. Lain urusan muludan belegug sungut sia bau bangke. Oh, atuh tanggal sakitu mah abdi panginten aya acara. Bentrok milarian anu kosong atuh tanggal 25. Awa nu muludan. Tuh, semuhun. Tanggal 25 mah abdi teh eta teh nuju dakwah. Abdi dakwah nyaeta di daerah Cerelek. Abdi teh dakwah nyaeta anu nyerah. Supaya nyerahkeun lungsuh langsar ku abdi di dakwahan. Gitu. Ya, dengekeun rek dakwah di mana wae kumaha sia. Aing mah teu urusan ngan cek aing lain urusan dakwah. Sungut sia bau bangke is masantren. Alhamdulillah kenging ngobong kapungkur abdi digontor. Ya alhamdulillah kenging 3 tahun abdi di ditu teh. Naonana? Sumuhun. Oh nyana atuh beas mah teu rompo. Nya bulan. Sumuhun digontor alhamdulillah. Oh jadi bekalan bu indung bapa atuh menyetir di bekalan da murid dari bekalan rek dahar di mana. Nya alhamdulillah ayeuna teh jadi alhamdulillah jadi ustad abdi teh. Jadi pendakwah ya hasilna. Dengekeun sia lamun keur dakwah di panggung tuluy aya aing. Naonina? Halamun maneh keur di panggung tuluy dakwah sia teh keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung sia diragaji ku aing. Alhamdulillah. Geningan sia keur assalamualaikum jeung panggung sia gostrek dahana. Nuhun atuh bade ngadukung alhamdulillah. Tarasan abdi teh bade eta ngadamel musola nya tadi madrasah nya lain urusan musola aing mah urusanna maneh teh sungut is nya mangga wae ari bade nyumang mah eta nu dipiharep puji sim abdi lain. Waduh teu sangka rek 10 juta. Kumaha sia aja? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Engke dikintunkeun nomor rekeningna ku abdi nya. Tenang alhamdulillah teu sangka geuning Gusti nu agung. Bieu nama abdi teh bade ngical motor. Motor abdi rusak kapada kakara meuli saminggu. Bayangkeun ku di dinya urang teh meuli ka dealer saminggu. Nya motor teh dianterkeun ku eta ku naon? Tah eta ku sales. Ke ajik nyaho is sales. Dibawa ku sales ka rompok. Aing ngageter mah ngageter teh motor teh. Ngan klaksonna teh disada. Mesin teh disada. Kenapa teh disada? Gitu. Lain urusan anak klakson teh disada. Ceuling sia ajik mangpat. Ye, STNK mah aya. Ceuli omean. Komplit. Nu diomean klakson ceuling sia. Ye, eta oge pantes ku abdi teh ka bengkel. Geus ngomoyan ceuli ka bengkel. Kumaha sia we anjing. Ampun aing mana ampun aing. Bulan? Sumuhun. Alhamdulillah motor teh ngiridit bulan sumuhun. Teh ngiridit 12 bulaneun. Nya sabulanna teh 1 juta naonana. Geuboh da eta. 1 juta naonana. Uang muka teh 300.000. Oh, bulan langsung kabang langsung debit tina deposito dinya daunana henteu teu make kartu kulo bulan laras ta eta pisan di dealer daunana kitu hiji-hiji naros abdi lieur ya ngomong